Geus pasti pada apal ieu mah tempatna di mana bestinya di Bojongkoneng ya teh guys. Salah sahiji tempat rekomendasi di Bandung besti lamun keur kumpul keluarga. Urang inget baheula teh nya tahun sabaraha gitu pernah ka dieu keur bobogohan keneh besti. Keur bobogohan mah beuki jauh ulin teh besti beuki resep karena beuki lila bobogohanananya. Kamari ge pas urang ka dieu teh pinuh soalna teh beberapa tempat disewa keur kumpul keluarga. Tah ayeuna teh urang hayang nyobaan ieu menu anyarna bestinya. Ngarujak bari ngariung ieu teh saporsi teh bisa keur 4-5 urang besti, terus cabe lagi dipisahkeun disesuaikan seleranya urang jadi ngulek sorangan ieu teh besti. Selain dahareuna ngarareunah di dieu teh suasanana mendukung pisan keur kumpul keluarga acara-acara penting mah nya. Da ai mesen rujak hungkul mah atuh besti bisa marimar urang teh nya mata kripuh mun teu dahar. Mata kieu pesen nasi liwet paket 2an besti anu make gurame teh ngeunah meresap sampai ke dalam jeung teu bau taneuh besti. Geus kitu teh aya tutug oncom anu dibakar khas Tasikmalaya nya. Hayam bakarna komposisina pas jadi teu giung teuing nya. Pokona di dieu mah Endolita Bambang Suganda besti. Lamun datang ka dieu teh urang mah sok mung balik besti da betah nya. Geus moal birek deui ieu mah ngaran tempatna teh Detuik besti, alamatna ya di Jalan Bojongkoneng atasnya.